Isu mah coba anter yuk ka desa. Naon di? Arek nyin surat itu ningan. Udah si Mili. Si Mili. Heeh, nu kitu nu surat nu pindah teh. Domisili bi, domisili. Domisili. Surat kependudukan pindah. Sok, sing bener lah ya. Ke era anjir diantar ke desa era orang. Do, mi, si, li. Hijikeun. Do si Mili. Heunggeus lah. Saha nu rek pindah? Saha nu rek pindah? Bibi rek pindah. Mal pindah ah. Eta kan domba meureun kudu puguh keteranganana. Suratna. Domba? Domba kumaha? Kan bibi buka domba itu 3 Garut. Mereka dieu, mereka Ciamis. Ek ngingu maksudna. Nying. Bintek itu konsep Nabi. Bibi arek ngingu ke domba Garut, arek ngingu domba Ciamis, arek ngingu domba Pangandaran, tuh bebas we teu kudu diuruskeun. Surat nama. Terus lamun misalkan ayeuna bibi meuli tahu Sumedang sama meh ngadahar tahu Sumedang terus bibi arek nguruskeun domisilinya ka desanya. Meureun kaburu bantet atuh bi. Nya bangganya. Ampun teuing aing boga bibi. Jeprut deui wae anjir. Mang, amang pernah ditelapung ku macan. Pernah kumaha di? Ajai mah hayang sih amang. Budak ya. Montong rupa-rupa sih teh. Ya budak nu talapung ku emak mah si teh dorhaka disebutna teh. Imaneh berupa wae. Amang ge bakal ditalapung ku emas minggu nyerina. Pancen amang, surga teh di telapak kaki emak. Diana ajai mun ditalapung ku emak asup surga mang. Anjing. Entah gitu konsepna si teh makmun. Parah anjing budak ieu, ampun teuing. Ai didinya tadi di mana, Bla? Tas di Banjaranyar. Tas naon? Tas nambal ban, euy. Busut. Nama ban nepi ka Banjaranyar, jauh-jauh teuing. Atuh didinya we tatangga ge pan aya buka atuh nambal ban. Si Komeng lain. Heeh. Dah. Urang mah teu sararudi nambal ban ka si Komeng mah. Soak. Enggak, kadar nambal ban saliang mani 24 jam. Ngajajang geruk we nya sape-sapeting, pokok kalakuan, pokok gawe. Balik carekan pamajikan. 24 jam teh tulisanna cas Bla. Eta teh buka 24 jam. Nambal ban mah 15 menit teh sarua jeung batur. Nah, ai maneh pipikiran. Ceu aing mah ya saran ieu nya ti urang ieu mah. Ieu otak teh cek urang mah mending donorkeun we kanu butuheun. Da kumaha ge teh dipake atuh. Bi minta sangu bi. Ngeuweuh, ngage Nah eueuh aing di imah can asak pugu. Magicomna rusak, poho polana teu bisa dibuka. Maksudna kumaha ieu teh mah nya Magicom di polaan maksudna. Areueuh, Merek naon eta Magicom Samsung? nya merek Samsung. Android meureunnya Nya. make pola. Heeh. Bibi poho polana. Nya poho. Rada edan sugan. Terus Abibi candahar atuh. Cantik kamari. Paingan anjir. Sasapu ge da pieun ka salah. Bi ieu teh ajang nyodok. Terus? Ieu teh ajang mau nyodok. Ieu jang sasapu kudu lagi sapu di kieu teh. Bi. Lain juga ieu. Oh, heueuh nya salah. Kieu. Ge mah dahar we di imah geus sasak nu urang sangu. Tang geus ripuh bi. Tak heulakeun dahar lur. Tumben aja Jumaahan tadi maneh. Ya dong mang. Mir. Aing mah curiga udah ge Jumaahan wah. Modus udah kieu mah pasti oge. Nya mang salah aja geus butut. Tuh pan ari mangka cumahan mah jadi menyala mang. Banget hurung kajai. Kajian Jumaahan sih mah nu keurkeun senal. Ampun teuing. Wanian anjing budak ieu. Eta senal Haji Mayung paingan anjing Haji Mayung paingan kukurilingan atuh di masjid tadi.
Ai maneh wawanianan kajai. Nya di mang. Atuh meureun aja yang kemal diberi sedekah mang. Ji tah, cenah teh anjir ku budak eumeur ya. Tah. Sia anjir mau dibere sedekah. Ya leuheung sia kajai. Teu dibere sedekah mah. Kumaha lamun maneh ku Haji Mayung anjir diadanan deui terus dikutuk jadi toke. Mangkaning anjir Haji Mayung mah ye genep saparapat kali anjir hajina ge. Anjir dijabah tah sudah doa-doa lagi jadi toke ya udah kieu puas ya aja jadi toke sia dikutuk ku Haji Mayung tuh tadi tah ya ji tah cenah teh ji lain aya tadi aja katongong mau motor kemana Biasa mang, balap GP. anjir balap GP cenah teu kirim-kirim ya budak di mana anjir balap GP make beat teuis teh Nya atuh mang ulin meni selang nanyakeun sagala. atuh basa-basi we atuh tebah teh ngopi obroleun sih teh lain ngabejaan ya lamun misalkan make motor ayeuna ulah waka ka jalan keur loba operasi zebra anjir ayeuna Atuh da aja malin zebra ieu mang. ai maneh ya ngarti teu operasi zebra kudu dijelaskeun wae anjing budak ieu ya lain operasi zebra teh lain alamun ngaliwat kuda zebra terus dicokot atau ditilang motor nu ditilang lain kuda lain heuh nyaho aja yang lain kuda lain operasi teh kitu operasi zebra teh ditilang ku polisi ditilang operasi zebra ngaranna eta Ari eta operasi zebra. Dokter naon mang? naon cenah make jeung kana dokter sagala henteu make jeung dokter spesialis sugan dioperasi spesialis bedah spesialis jantung henteu astagfirullahaladzim ieu ngobrol jeung budak ieu ampun teuing ditilang lamun aja teu boga SIM teu boga STNK atau misalkan ayeuna aja teu make helm tak karek ditilang eta ku polisi henteu ku dokter teu naon deui nanya Kemari mang, aja teh ditilangnya polisi. Ongko aja make helm tapi ditilang eta kumaha mang geuning. oh meureun teu boga SIM ajay Dibawa dua nanage yang STNK nya. nah itu bisa ditilang naon cek polisi Ih cenah aja itu make celana. anjing aing ngobrol jeung si ieu astagfirullahaladzim aing salto gitu ya anjing salto gitu Mang, si bibi baki parah geura mang rempagna. parah kumaha deh Pan aja teh ku si bibi titah meuli softtek ka warung. Cek si bibi teh keur aya tamu cenah. ya, terus naon masalahna Menyala tamu disuguhan softtek minimal roti atau mang kopi. maksudna tamu teh men si bibi keur menstruasi jay lain tamu aya tamu ka imahna Oh, men. Ari eta men, bijilna tina naon mang? montok sok rupa-rupa geura tanya teh budak leutik ieu ampun teuing tina liang orok dijilna men mah Ari orok mah liang di mang. astagfirullahaladzim beuki ngajauhan wae ieu pertanyaan tuh tanyakeun tuh ka lalajo lah lieur aing mah jawabkeun tah geus teu kuat lieur Mang lieur mang. oh Dia aja mau obat dagorin mang. dagorekeun we kana sirah maneh